Ringkasan Sejarah Bogor edisi anu katilu. Nyirorotna Kumara Pajajaran dipengaruhi ku peperangan jeung ngageserna kultur budaya masyarakat tina Hindu kana Islam, balukarna beuki kuat wae pangaruh Kasultanan Banten jeung Cirebon. Anu sabenerna masih kene seueuh-siwi rundayan langsung ti Prabu Siliwangi. Pakuan Pajajaran akhirna dari kolot kosong tanpa pangeusi, saperti anu kapanggih ku ekspedisi Walanda nu dipimpin ku Scipio dina tahun 1687 Masehi. Wacaping carita dina tahun 1699 Masehi, Gunung Salak Bitu dibarung ku endeurna lini anu rongkah pisan. Kaungkapna hiji catetan tahun 1702 yen bituna Gunung Salak ngabalukarkeun leuweung gredegan di wewengkon Pakuan Pajajaran robah jadi Tegal anu bulistir tanpa tatangkalan. Ekspedisi Walanda anu dipimpin ku Abraham van Riebeeck dina tahun 1703 Masehi manggihan Tegal Huma di bantaran Cibakancilan anu jadi ciri bukti aya kahirupan anyar di lahan urut Pakuan Pajajaran. Leuweung Pajajaran dibuka, dibukbak, dijieun pilemburan anu disebut Kampung Baru Kutanu Wijaya, urang Sunda asal Sumedang, anu dina catatan VOC disebut Letnan Jawa, sabab tanu jiwa boga wadia atau balad pagawe anu lobana urang Jawa. Dina hiji dokumen ping 7 November 1701 Masehi nyebut ngaran tanu jiwa selaku lulubu Kampung Baru jeung kampung liana anu aya di hulu Walungan Ciliwung Kampung Baru anu samemehna disebut Parung Angsana, ayeuna katelah Tanah Baru. Tanuju Wijaya rempuk jeung Haji Permatasari samakta tarung berontak
ngalawan kompeni Walanda nepi ka ditewakna jeung tuluy dibuang ka Tanjung Harapan Afrika. Kacaturkeun dina taun 1745 Masehi, distrik Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Balubur, Dramaga, jeung Kampung Baru dihijikeun jadi wilayah pamerintahan disebut Regency Botenjor dipupuhuan ku hiji Demang. Oh, waktu nasib rupina sanes kirang sono. Cagurang cekapkeun dugi ka dieu heula, insyaallah engke urang lajengkeun dina edisi anu kaopat. Hapunten nu kasuhun. Dikantun mios.